hianat ari jadi manusia mah ulah sok hianat gitu ditenggelan ulah mah ari dipaehan mah sumawona dedeh teuing mah mangkaning neng mah buru-buru ka sawah mangge terang kaburuan ge tara neng mah Mang sanajan barjeng kitu oma ditenggelan atau dipaehan sanajan neng tara ka sawah mah silang kitu ge teu naon-naon neng daek nganteran ka sawah. Mang, waduh, bahaya ya mah. Neng, bios ku mang. oh nuhun atuh, sok we mang, ugahkeun. Mang, mang. Oh, jangan sok. Tuh, Neng. Mau oke ku mendaun. Aya naon, Neng? Eta geura ala lauk teh. Tuh jalanna di pipir leuit. Cuma, Neng. Ieu bae disalin heula ieu mamang ye. Sesodang atuh jeung aduh aing ye. Tuh, nya Neng. Paur ngaudangkeun helder mah. Oh, gau kasih lasun tah. Ini jalan timureun euy. Sing jalingan lauk lah. Mudah-mudahan teu meunang lah. Bro, tas si saga ta. Mah beungeut hideung kopiah beureum. Jadi aing capek nu kudu ngalaan lauk lah. Mudah-mudahan we lauk lah tong karala lah. Kok lauk teh aing kajetkeun ye. Dah, kieu cing tah. Siap aing. Aing keur lauk tah. Kajet panjang tah. Cuma beunang ieu mah tah. Dah, ku aing. Goblok, sia ahina sia tangkura. Ka aing sia goblok. Ban heula. Nah, sia mau menang hiji ge sia tungur. Ya aing pak. Tangkura teh agak waekeun ka aing teh. Si saga teh. Ambil lagi tangkung ieu mah. Bisa ngawekeun ka aing. Mamang, geura ala itu lauk teh. Sumuhun, Neng. Kalau ka cicing we di dieu si mamang mah. Ieu, Neng, ngalereskeun jala. Di jalan keuyeub tepi ka rampung. Mangga atuh, Neng. Mangga, Neng.
Goblok lah. Si Kah mah jadi aing capek. Ayo lauk. Singalinger sia. Sok kaditu lah, tah kadarinya tah. Geus montong arasup we atuh. Bisi dilobok kumpul beureum. Aduh, badag kieu euy. Neng bisa nempel. Tak ayo tah. Ayo lauk, bolor sia kadinya tah. Pisan lah jadi kudu aing ngolah lauk. Ini kadinya tah nyaruput tah. Kieu we bener tah. Tong arasup da moal asup ke dah ge atuh. Ayo lauk kadarinya lah. Sok kadinya tah asup tah. Ya ayo mana. Mang. Gerahanjat. Ieu tinggal ieu geus beunang laukna ku Neng. Dasar kolot kapoe. Menangkeun lauk hiji wae ge meuni hese. Juk geura alat tuh hayam. Muhun Neng. Dang, candak ieu lauk. Nuhun Neng. Punten Neng. Enggak. Goblok teh. Ieu lauk make lalieun deui. Goblok teh. Aing capek tinggal makan hayam. Aing makan itu hayam lah. Aing dah itu atuh, bisa dipeun kita. Itu aing kah. Iya nya euy. Tuh, keluar. Iya, lebar aing kudu dibikin ka si beureum malah. Cekudup lu nangis ka jero deui. Sok sakadari tuh hayam lompatan atuh lah. Tah kadinya teh tinggal lancar itu. Tinggal lancar. Itu. Olor sayam. Weh, sia goblok. Naon sia? Mang Karman. Hade Mang, halus Mang. Sok sekali deui Mang. Tang kaing teh sia. Gawekeun pisan lah si beureum ieu gara-gara teh. Tin, ayo ngadu ayam teh. Ayo sok. Oh, Remo, sok. Remo, sok. Si Rembo mah hade hayamna ngajebretna ge euy. Oh, tidak ku aing minang di mandian. Man, itu ayah hayam Ratna Minarsi urang anterkeun yuk. Sok bageun mere artos. Mana? Oh, itu. Ayo tuh. Ayo, buru.
Itu nih ngaya berat namin tarsi teh. Iya cekelan. Kurang orang tewa kayaknya. Man, puro man. Ewa. Asok puro. Asok puro bisa tong bagong ka siya teh. Kanon malawong. Itu di belah wetan, man. Ah, mul, benang ya mul. Kicing saya goblok. Bawa kalau. Neng, Ya naon mang? demenang ayam teh. Alah, kira aku ai teu benang mah, mang. Tuh, tak namin tarsi. Yuk. Cek, punten. Mangga Ujang. Iya naon? Iya tadi hayam aya nu ngudak-ngudak. Iya bilih bade dical atau di pencit. Ya loh, kabeneran Ujang. Ku cicit teh nuju di pilarian. Ieu mah kolot kapoe geuningan kaelekeun ku budak. Mangga pedang pangnyenakeun. Muneng. Iya Jang, kanggo jajan. Duaan ya. Ya. Nuhun Jang. Goblok Desya. Menang aing nguber-nguber laluncatan. Kutang kuraksa di barawak ka dieu sia. Liwat ka imah aing rajet sia suku sia goblok. Baba ieu teh lah. Neng, ieu sangu teh tos asak. Mumun ceu. Sok atuh pangahihidan keur sakedap. Neng. Atuh nganturan tuangan mah ulah ku Neng. Kumang Karman we nya. Da kumaha? Gening ieu teh pamenta Mang Ahmad. Hoyong dianteran ku Neng. Neng. Pan Neng teh kaburan oge tara. Komo ieu kedah ka sawah. Sumuhun ceu. Da kumaha deui? Mun Neng teu nganteran ka sawah, ke Mang Ahmad moal keur satuang. Cek, lajeng keneulanya pu cek. Kayak Neng kadi deui, Neng bade dangdut seula. Mangga. Duh. Dedeh teuing si Neng. Kaceluk ka aun-aun. Pentang parawan, ayeuna kudu asruk-asrukan ka sawah. Aing ikut cengit ki lauk mas jeung goreng ayam. Cek, ulang nah teuing cek, cedoh. Keur si Ahmad ieu mah ye. Aing ngadoja teh si goblok teh tah. Hayang lauk mah jeung goreng ayam sagala. Cedoh. Cenah tutung atuh da keur si bareng ye, cedoh. Goblok lah. Ayam benang lauk make lalineuk deui.
Jadi aing mau capek ya. Geningan jadi sih neng ada duh aing. Neng, pan biasa ge cek aduh lamun ka sawah mah nyanak bobokoan teu aya sokoan. Alim atuh mang. Piraku neng jam masa model kieu. Nyandak bobokon teu aya sokoan. Aloh Karim, itu sinjang rereng nupang sayana. Kado ti si ibu, apan ka kota ge tara dipake neng sinjang eta mah. Boboko ceker engke apana neng eta 3 hajat. Heuh ngawinkeun urang meureunnan muka 2 kalina. Aloh Karim neng, dagoan neng. Ira, itu tingali iya, itu tingali. Aya naon Aisyah entin lulumpatan kitu. Itu si Neng Ratna Mintarsi. Kunaon si Neng? Itu tingali si Neng Ratna Mintarsi betaikeun ulin ka sawah ai maneh. Innalillahi. Kasurupan jurig naon si Neng? Siga nama kaabusan siluman belut. Lain meureuntin. Naon atuh? Kasurupan siluman keuyeub. Ah, Iroh mah. Naon atuh mang anu teu wae ning. Itu lempang namanya singkaretip neng gelis. Kakoncara eta kudu lempangan ka sawah sia teh goblok Ahmad. Gado-gado teuing sia Ahmad. Goblok itu karunya si neng Ahmad. Goblok sia teh Ahmad. Ai. Para Ahmad sia teh goblok Ahmad ya. Siki saga sia teh goblok panggih ku aing hirarajeun sia teh goblok teh sia timur sia anggura sia ngina bangkit pisan lah ka aing teh jawara yeuh Ahmad goblok pisan yeuh rejet sia ku aing boncau tah sungur teh ngahina ka aing teh jawara ya Ahmad goblok pisan lah angkurak ya Ahmad lah ngahina ka aing teh Ahmad sia teh ku aing tingalikeun sia goblok siang ruk cupuk anak operasi sia teh goblok Ahmad aing eta si neng teh kaceluk ka ahun-ahun kakoncara ka jaga pria eta bintang parawan diberesekeun ku sia goblok sia ku aing si Ahmad Satu hina-hina teuing ka aing Ahmad. Kaget sa ku aing panggih Ahmad goblok sia teh. Akurak lah. Hirup meni kieu-kieu teuing. Iraha batur siga urang.
duit 100.000 sapoe batur mah teh hese. Nah, ai dewek 600.000 sapoe. Hese teuing. Cap, mana kemana Cap? Udah begitu. Ye aing teh di hajasan, di babad kebon cau. Soalna di pijieun kandang hayam, ternyata kebon cau kumaha babadan we kabeh Capnya. Rong tepikeun ka nyesa ieu budogna ieu. Babadan kebon cau Cap, kade ulah tepikeun ka nyesa cenah datar we Capnya. Tong cek hajasan. Kade mere duit Cap. Heeh. Kunaon ieu tangkal caur arungkad kieu. Boa-boa aya nu nuar ieu mah. Moal jauh. Sia ieu mah. Hei, ka dieu man. Ka dieu. Ka dieu sia. Ka dieu. Maneh anu nuar teh ha? Lain, Bang. Lain ke sana ieu tah. Ieu buktina. Lain, Bang. Apa nu si Karman? Karman kan di Jepang lagi di mana? Teka bohong ka kolot. Hah? Teka bohong ka kolot. Sahaya bedog. Lain mang, si Karman, Si Karman da di Jepang na kumaha mah maneh palakuna. Lain mang. Kumaha nya? Lain. Aku sia. Geus beungat can. Acan. Pantesan ngabohong. Ka dieu sia. Beungat abdi. Aku moal. Hah? Aku bedakeun lain kadunungan maneh ka hajasan dieu. Eling san, eling sebentar geus. Ayo ngilu sia. Ngilu. Tersaksi bukti. Ayo ngilu. Burung kancang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Yuk. Aya naon ieu teh? Iya Pak Haji pagawe ka Haji ka Cipta. Tanggal cau di babad anu kami. Astagfirullahalazim. Tanggal cau nu di mana, Mang? Eta nu di kebon, da kebon kami mangan sakitu-kitu na Pak Haji. Aduh. Bener sia teh kecap. Henteu Pak Haji. Ai sia atuh naon atuh make jeung nuar-nuar sagala tanggal cau nu batur. Tah Pak Haji. Buktina ieu keur dicepeng ku si Kecap. Ke. Eta mah bedog si Karman lain. Tah eta Pak Haji. Hah eta kunaon? Abi teh ketitipan ku si Karman. Tapi sianya anu nuar tanggal cauna. Henteu Pak Haji. Nah atuh eta geuningan. Henteu Pak Haji. Ngaku lah. Enggak saya nama kieu Pak Haji. Dek si Karman, rek si Kecap, sarua pagawe Pak Haji. Kami mah teu nyahona naon. Kami mah ngenta ganti rugi. Astagfirullahalazim. Kecap. Sia. Tadi tuh buru ganti heula tah baju salin. Baraseuh kitu. Suhun Pak Haji. Hehehe. Geus we kieu Mang. Mang tong hariwang. Eta tanggal cau ku kami rek digantian. Jadi antos atuh Pak Haji nya. Oh, sabab eta alaeun ngan hiji-hijina. Nya lah tanggal cau teh sabaraha digantian. Nya atuh ieu nitip Pak Haji. Oh, sok ade. Mangga Pak Haji. Oh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, belum Ciberem dah. Iya. Sana itu. Hah, nyaan di adoran ku sana yeuh. Mang, liren heula, Mang. Ieu paes sauk emas tos dongkap. Mang, Setan! Nemalan siya teh goblok, babi! Nah, siya teh kabina-bina teuing siya teh babi! Siya setan! Kamar, nemalan siya teh goblok!
Cetak. Nek malah ceting mah ogoan teuing jate goblok. Cetak. Ahmad, cetenang ngadojan-dojan teuing aing teh goblok. La ilaha illallah, sia teh limu sakereut sia siki saga. Cetak. Aing mah Ahmad teh malan babi. Itu seneng. Allahu Akbar. Aduh, aing. Ahmad teh malan setan. Mang, kira heula. Ieu neng nu nganteranana. Tingkatkan sinyal seneng. Allahu Akbar. Goblok sial. Tuh saya ku seneng tapi kan turun ke sawah eta nyingkatkeun sinyal. Goblok siapa dah. Mang, punten neng ngariweukeun. Newo-newo ngagandengan. Bening si Mamang teh nuju ka peungpeureman. Mang, urang si beungeut yuk. Tuh di ditu aya kula. Hayu ku neng dihijangkeun. Deh cepeng sulampena. Kamar sia. Tuturkeun ku aing. Goblok dari kamarangan. Ayat terbaik. Ngalang goblok teh. Edan pagerin pasangkeun di dieu lah. Pager sahayu. Goblok teh.
si Neng Gusti. Ahmad, goblok dasar saya teh utah kadap. Anu jatuh teuing ka aing Allah, karin itu si Neng pot kecemakan kitu di sawah Gusti. Agung Allah Akbar. Dewasa aing Gusti. Ya Allah. Mang, si banget layu. Tuh di ditu di leuwi. Bang cantik ka sararaung babi teh ye. Mangga mang, kali di dieu. Ieu mang, ieu goreng hayamna, ieu paisel kemasna, ieu lalapna, sok mangga dituang. Neng, atur nuhun, katarima dunya akhirat geulis. Anjeun mah geulis tuh geumeulis. Beunghar teu bebeunghareun. Coba mamang nu sakieu teu gaduhna, saolah-olah mamang teh hiji fakir miskin. Koyong kana paes lauk emas jeung goreng hayam. Kulantaran anjeun mah cukup pendidikan agama, kudaek nganteranana ka mamang. Paes lauk emas aya, goreng hayam aya, nuhun geulis. Anaya keneh, hoyong mamang teh geulis. Hoyong naon deui mang? Kieu geulis. Ari mamang mah tara biasa tuang sasoranganan. Atuh mamang teh hoyong direncangan. Muhun mang mangga sawios dan neng kita can tuang ku neng direncangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tampi geulis. Mama cakap.
raos teduang menitos 7 dinten. Abi olah sakitu raosna. Hidangan nu sakitu poharana. Ukur diraosan we Gusti. Abi mah yakin ini jami teh sanes hoyong kumpul kanu paes lauk emasna sareng goreng hayamna. Abi mah yakin jami jami deet-deet kanu pangartosna.